Assalamualaikum para Alam Cianjur. Nah, kali ini kita akan berkunjung atau menelusuri perkampungan yang ada di daerah Cikancana. Para Alam Cianjur, di depan kita sudah melihat itu ada kincir. Kayaknya itu untuk penerangan ya. Untuk penerangan. Ini untuk penerangan kampung di sini. Oh, karena ada jalur kabel ini nih khusus. Jadi penerangan menggunakan kincir ini. Oh, kincir ini. Jadi bisa langsung disalurkan melalui kabel ini. Jadi, Bu, punten Bu. Paciringan. Nah, Bara Alam Cianjur, ini kita sudah sampai di perkampungan Sampora. Ini seperti ini kondisi hari ini. Tadi kita di bawah kan, pas di awal datang di kampung Sampora. Nah, sekarang kita telusuri ke atasnya. Mudah-mudahan kita bisa istirahat lagi di rumah warga. Tuh masih banyak rumah zaman dulu. Masih ini ya, alam itu alam pedesaan. Nah, Bara Alam Cianjur, kita sekarang sudah ada di perkampungannya. Tadi kita kan dari bawah. Masih waris Bapak. Assalamualaikum Pak. Damang Pak. Alhamdulillah. Wah, kita punten Langsung dengan Bapak. Sareng Bapak Sangka. Bapak Ajit, Bapak Ajit, Bapak Dili, Bapak Adli nya. Bapak Dili. Nah, Bara Alam Cianjur, kita akan ngobrol-ngobrol seputaran tentang kampung Sampora ini. Bapak ayo upami di dia aktivitas sehari-harina sana kana naon Pak? Anak tani. Nah, iya mah Pak dina musim ieu mah teh nyerang urangnya karena padi namanya. Nah, Bara Alam Cianjur memang untuk di bulan sekarang musim penghujan banyak yang bertani di sawah. Jadi kebun biasanya ditinggalkan dulu beralih ke sawahnya kayaknya untuk menanam padi. Nah, situasinya nih, kondisi di rumah si Bapak alhamdulillah nih masih ada tungku tuh. Hawu. Masih ini apanya? Zaman dulu tah jadul baraya untuk masak nganak nasi buat ini nih air. Naher masak air jawabannya gitu. Alhamdulillah Pak di dia mah masih kana ieu nya suasana teh masih kana kapungkur gitu tah. Janten aya kumaha nya ningalin ge asa ngahlas Pak upami di daerah nu sanes mah tos araya bumi-bumi teh nu aya di pana kieu tah nu kieu Pangbututna ya. abdi mah teh payeuna ge kieu Pak di bumi teh ngan ayeuna mah berhubung sisi gigir hareup tukang natos beton deui Memaksakeun mohon nok meureun danana itu nyerong dana mah keukeuh sampai manapun oke meureun gitu. nya tapi mudah-mudahan Pak Ya, sadayana sing insyaallah. sarehat sing araya milik sareng rezekina alhamdulillah hatur nuhun Bapak ya abdi tos diangkeun di dieu ya Pak ya itu seueur Pak di dieu kampung ieu di dieu inana pendudukna Lingkungan ieu sa RT bernya. sa RT Sampora ieu mah sa RT urang Pak. Upami ka paliluhurna teh daerah naon Pak upami ka itu? Cihali Cilogok Udang itu mah. Oh ka Gokudang, janten ka Jalan Anu Agung itu meureunna nya. Bahkan situ ka dituna. Oh bahkan sih. Upami ka palih itu upami ka irigasi nu Cihali Sadamaya. Oh ka Sadamaya. Nya para kali itu anu langsung nanjak ka pasir Kampung Jawa. Oh ka kampung. Kalinya Oh. Berarti ka mah ka daerah Sadamaya meureunna Pak nya. Ujung aya teh desa Cikancana. Oh iya mah desa Cikancana nya tanya. Upami kapal di pisan mah mungkin anu Sadamaya
Sadamaya teh eta masih kena Cikancana. Nya sabelah. Oh sabelah. Sabelah jalan mulai desa Sukamahi, sabelah jalan desa Cikancana gitu. Oh, iya mah di Cikancana berenang Cikancana ieu mah sami jeung abdi Cihaliwung abdi. Oh, Cihaliwung. Gitu, sadesa gitu. Nah, Barayam Cianjur, perjalanan kita kalau mau langsung ke batas tadi irigasi masih jauh. Jadi kita istirahat dulu di sini, ngobrol-ngobrol sama Bapak di Kampung Sampora ini. Itu coy gaya. Mangga Bapak, nuhun ditampi ya Pak. Coy. Nah, kita bareng Bapak, aduh punten ya ngawagal. Iya. Bade langsung pamit bade berkeliling di dia Pak yang ningali ieu nana lah perkampungan nana seperti kumaha gitu. Atur nuhun Bapak. Kami ada. Hah? Assalamualaikum.